Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di Serang Abdi Danu. Abdi Kang Ani. Abdi kelarasan ayeuna teh nuju aya di wilayah Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Bandung Timurnya. Ieu teh kelarasan di wilayah proyek rumah murah subsidi Sebandung Raya. se-Bandung Raya, tapi ayana di timur. Ayana di timur. Kelarasan di Kaping 18 November teh bade acara festival rumah murah leres Rumah murah mohon Sebandung Raya mohon. Nah, ieu teh abdi yang ngabahas terkait selling point heula we ieu lokasi di dieu teh. Ka mana wae Kang Ani? Biasa ka jalan provinsi ieu mung 5 menitnya aya. Langkung kasep 7 menit atuh. 8 lah. 11 lah. Sakilona sabaraha? Jeung jeroan. Iya di jalan provinsi utama, di jalan provinsi. Jalan provinsi. Di jalan utama provinsi dugi ke lokasi teh ya 8 dugi ke 10 menit nya. Iyalah. Ka dieu teh nya. Tah ieu suasana nu karaos di wilayah lokasina. Mohon kaos Adem ayam itu Gunung Karami nya. Tiga hawana ge atuh angin. Piuna bes pisan. Bes pisan Kang. Itu Gunung Karami. Mohon. Aisyah Rupa Rizky itu gunung naon? Karembu panginten. Oh nya itu Karami. Tapi terang uninga jantan aya uleman ka ibu bapak teteh akang anu ninggal video ieu bilih bade ngiring kana acara festival rumah murah di Mawar Mekar Regency diantos kasumpinganana Kaping 18 dongkap ka dieu cekap ku NUP 200.000 sarang booking 1 juta ibu bapak tos kengeng bumi tipena sabaraha 30 Kang 30 nya salarasna mah 3 da eta mah dukanya standar nama 30 we gitu nya ya isina ngarah terang tah ieu teh hargina teh di 100 sabaraha tuh 30 jantan diralat tuh. Assalamualaikum Ibu Ibu komplain damang kalarasan ayeuna abdi aya rencang sarang Ibu Tuti nepangkeun abdi Danu Bu Tuti tos lami tetepang aduh niasa ngadarek-dek ieu teh mau aku nepangkeun tapi tos lami tetepang bahasa teh kadang-kadang jantan kieu Bu Tuti terkait festival Kaping 18 teh kan sebagian meureun anu ngartos anu henteu gitu nya. Acarana teh isina teh sapertos kumaha tah nawiskeun product knowledge, teras hargi, teras sistemna kumaha sih eta maksudna? Mohon upami festival rumah murah mah jantan aya link pendaftaran jantan anu kacamataan teh. Jadi kedah daftar festival mohon. NUP teh nya. Benten NUP benten deui pendaftaran biasa benten deui upami NUP teh ngiring anu kangge promo jantan ngiring waiting list gitu tuh. Oh, daftar tunggu we gitu nya. Unitna terbatas, cuma 5 unit terbatas. Anu DP 0. Jantan all in mung 4 juta, normal lama 8,5 juta. Jantan ka ibu bapak teteh akang anu bade ngiringan acara festival rumah murah di Mawar Mekar Regency khususnya rumah subsidi di dia gitu nya. Ya. Aya 2 syarat pangintennya nu hiji kedah ngiring NUP heula anu hiji deui ngiring acara festival ngisi link pendaftaran waiting list gitu nya da margi unitan terbatas mung 5 unit pangintennya eta teh DP na ge 0 nya anu biasana normal teh bisa 8.500.000 pamingilingan festival rumah murahna acara Kaping 18 cekap 4 juta biayana all in atos eta teh tos NUP tos bookingnya mohon sareng biaya proses mohon kantun cicilan mohon atas lebet cicilan pertama berana sih gratis air 1 bulan free 50 materai kanggo akad sareng free dapur pokoknya mah tos dugi ka terima kunci teh aya bayar naon deui sih tos tinggal jalan we gitu nya promo atau tah maksud dina festival rumah teh milih kapling teh eta teh pilih kapling biasa memilih kapling gitu. Biasa. Lokasinya di Payun, di Pengker, di tengah. Di Pengker nya. Kan festival mah di Pengker. Tapi misalkan aya anu bade naon istilahna teh mah di luar festival gitu nya. Nu ready stock aya keneh gitu. Aya 2 deui. 2 deui. Ready stock 2 blok G18 sareng G40. Tapi eta DP normalnya. 8,5 normal. 8,5. Panginten penjelasan ti Bu Tuti kitu nya nu dirangkum ku abdi nembe ke kange bilih aya penjelasan ukirang ka hartos ku abdi syarat-syaratna ke disimpan di bawah deskripsi video ieu data saros kan nya ieu mah part pertama we panginten nya kange daftar festival kan ieu kedah ngisinya nu 18 teh jadi memang kedah daftar festival teh ngangeling teh. Oh, ngangeling. Ngangeling ke abdi nyaho ngebututi link. Mohon siap mangga. Link ngebututi sareng link festival gitu nya. Aya link abdi teh para yogi. Tong ditanggapi heureuy ieu mah heureuy. Tong serius teuing bilih kieu tah botak. Teh rambutna.
ayeuna kangge link pendaftaran Festival Rumah Murah 18 di Mawar Mekar Regency teh dimulainya tos di kamari-kamarinya. Atas. Ge aya di tiap deskripsi nu ku abdi di-sharekeun, ke linkna kantong diklik we temannya. Terus tidinya teh kedah NUP gitunya. Mohon NUP. NUP teh biayana teh 200.000. 200.000 gitu nya. Bade dongkap langsung 4 juta gitu sawios gitu. Sawios. Janten tong nugi katinggalan lebar di Nusanes mah harga DP 4 juta al teh moal aya gitu. Tebih teuing lah gitu nya. Mending gaduh heula leres pani. Terus pisan. Perasaan asa abdi wae nu nyarios itu. Nya, da nu coblak tuh langsung awet teraskeun. Nah, wios gitu. Mun wios kan. Egois atuh gitu mah. Bisa wios kan. Sok kang ani teraskeun. Janten kieu anu 200.000 eta teh istilah nama pamanjernya teh nya. Tah janten pamanjer eta teh janten kayak lamun pas dongkap kaping 18 kantun nambihan 800.000. Terus gitu. Leres. Kitu pisan. Upami cocok bumina kan tunambi 800.000 kanggo langsung booking. Upami teu cocok anu artos 200 NUP teh wih deui sadayana full. Wih deui akang-akang terus. Pami teu cocok lokasi. Pami cancel. Mohon. Tapi cek abdi kieu daripada teu gaduh mending kena gaduh. Mohon lah. Sabab kieu pami diengkeng-engkeng galeuh bumi. Tos manga nebihan, Terus tos manga awisan. mohon. Makin lama ditunda, makin jauh. Makin lama dibeli, makin mahal. Nya, jadi entong ditunda. Tos hate punten, tong ngaganggu. Tahun payun kan ayeuna tos majeng ge teh. Tuh, tahun payun teh ibu bapak teteh tos majeng 2024. Januari teh tos majeng. Jantan dina tipe G ieu teh posisina teh benten sareng rumah subsidi nu sanesna nya. Ini teh jadi posisinya teh si tipe rumahnya teh di 33 per 60 meter persegi gitu nya. Terus 2 kamar tidur, mandi, 1 dapur, 1 atap, 1 karpot, 1 iya. taman. Jantan ieu part nu awalna engke disambung di part kedua pengintannya. Aya nu bade direview bumina. Sareng bumina mohon Kang. Aya nya tiasa direview. Tiasa. Sareng bututnya we duaan nya. Tong sareng ieu teh ieu marada ieu. Sakitu panginten penjelasan ti abdi mudah-mudahan kahartos pami teu kahartos kantun diaos dina deskripsi. Pami bade konsultasi dongkap ka lokasi tepang sareng bututi survei langsung ka lokasi tiasa. Ke dihandal sareng bututi teh sebagai PIC Chrome in-house nu aya di Lengkap. Regency. tos sakitu pangintennya hatur nuhun ka ibu bapak teteh akang anu setia di channel Rumah Idaman Sultan sareng channel properti Kang Danu. Ulah hirap rumah dijual cepat. Nah kan rumahidaman.com Teu Kang. ganti deui. Kentos deui. Astagfirullahaladzim, ai bubur bonasna can dijieun keneh wae. Ya gitu ya Pak, hatur nuhun kasadayana mudah-mudahan sadayana dipasihan kemudahan, kelancaran rezeki, kesehatan gitu sareng nu teu acan garaduh bumi sing enggal garaduh bumi. Amin. Kang Danu pamit. Abi Tuti pamit. Ani pamit. Ge disambung part selanjutnya review bumina hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun.